abdi mah masih banter 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 kene. Komo lamun kasorot neon ieu cahayana nyoyan nyoyan. Yo hayu urang lempang darererendengan. Da abdi mah teu acan gaduh tunangan. Ulah gimir pami anajeun bade 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 naksir. Ulah rempan pami anajeun da bade mandang. Taksir deui ieu abdi nu hidang-hidang santen bos pandi jaladri. Sok piraku ka abdi temi kaseneng. Da abdi mah masih ngancring 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 kene. Ulah rempan bos pandi pami anajeun da bade mandang. Cobi taksir ieu abdi nu jangkung-jangkung mencang. Sok piraku ku abdi teu kagimang. Mun ditilik pos 3 darah di gigirana mani 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 leungit. Mun ditetep urang Sukabumi diharapna da oge sieun. Cobi taksir deui ieu abdi nu herang-herang mincrang. Sok piraku aa teh teu kagendang. Da abdi mah masih banter 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 kene. Komo lamun kasorot neon urang Tasik cahayana nyoyan nyoyan. Yo hayu urang lempang darererendengan. Da abdi mah teu acan gaduh tunangan. Ulah gimir Indra
sok nuturkeun mahu gitu sieun rugi sakapeung mah sindena jadi paneplehan henteu kamu aya anu ngadeukeutan pacar geuntih kade bisi bebreakan muna geus ledis osok menta pepegatan sindena pekian pajarakeun istri padati padahal pan abdi teh seniwati mun parang baid jadi pangiritan soal rezeki eta mah panomer hiji. Abdi reus aindra bingah panggali jadi sinden nu beken sabiwir hiji kanu jauh dijuk-juk hoyong dihibur tinu anggan daratan pada ngarondang awak lejang sok seueur nu mikahayang rupi gelis salira hejong carulan pamingawi sok seueur anu kataji pami ngibi bajidor oloh tenung ngan sok sedih aduh serka perih lamun bareng aya anu leupeung yuni mun direrit sok seueur anu kapelet sok nuturkeun mahu gitu sieun rugi sakapeung mah sindena jadi paneplehan teu kamu aya anu ngadeukeutan pajar geuntih kade bisi bebreakan muna geus ledis osok menta pepegatan sindena pekian pajarakeun istri padati padahal mah pan abdi teh seniwati mun parang baid jadi pangiritan soal rezeki eta mah panomer hiji ngan sok sedih aduh serka perih lamun bareng aya anu leupeung yuni mun direrit sok seueur anu kapelet sok nuturkeun
geus